eta Saul salira hukum nu boga mah nu nyeka nyanya yakin hukum nu boga nu nyeka Arjuna naonana pergiwa salaku bapana kaula uwana Gatot Kaca urut kabogohna anjeun eyangna sakumaha laporan timan yen eta anu nyokot pergiwa teh ti awang-awang eueuh deui anu bisa ngamah jumantara lintang ti anjeun nah bener anjeun anu nyokot paman ampun paralun kasuruh ninggalin duri pamrih hapunten anu teu bujeng hingga kanyaring teu ngimpi-ngimpi acan putra kadang ngalakukeun manu deui kitu margi ti kawit mios putra teh tebih ti Uwa Batara mangawe Uwa Batara anu jadi saksina wirih putra teh teu ka mana-mana kalayan teu tebih ti anjeunna larasna ka Batara laras pisan yen Uwa akang ti kawit mios teh tadi enjing dugi ka ayeuna teh teu tebih ti akang tetep Gatot Kaca teu tebih tina paninggal akang kumaha Kangjeng Rama entong nyieun saksi anu kitu atuh da barayana teh mah da dulurna daek teh daek dalamun pencakaki mah deukeut keneh ka Gatot Kaca tibatan ka Mandrakomara angin Batara mah upami kitu mah carana anjeun sami we sareng nuding ka kaula tetep anu penting mah ngarek kawinkeun budak we ka dieu kudu aya wewena lamun anjeun teu rumasa naha sanggup pikeun neangan eta bangsatna sanggupan Gatot Kaca nanging kieu hapunten pindah heula Gatot Kaca ka dieu timal pindah upami kitu carana kaula dek naroskeun ka salira bongan kaula tadi kasinggung ku ayana Gatot Kaca teu tebih ti kaula ti enjing-enjing dugi ka ayeuna sami sareng salira teh nuding serong ka kaula nuding goroh ka kaula asana nuding nanya da kanyataan mah lamun kitu carana kaula dek nanyakeun ai Arjuna naonana pergiwa bapana ari anjeun tah ieu eyangna ai kaula uwana ai Mandrakomara tah ieu nu bogana pergiwa ayeuna mah asana mah Gatot Kaca jadi nu bogana pergiwa ayeuna saha nu bogana pergiwa Mandrakomara kaula dek nanyakeun ari hukumna nu boga nu kumaha hukumna nu boga nu sagala aya sanes imah hukumna nu boga naon inda yang maledog ge aing heeh baledog wae ku aing gitu kira kok kudu diketepenya euy eta Saul salira hukumna nu boga mah nu nyeka nyanya yakin hukumna nu boga nu nyeka Arjuna naonana pergiwa salaku bapana kaula uwana Gatot Kaca urut kabogohna anjeun eyangna Mandrakomara nu bogana lamun nya Mandrakomara nu bogana di mana ayeuna pergiwa disumputkeun anak anjeun naon itu teu ngarti aya kitu Gusti Batara Karsina teh euy heeh ahli hukum sarjana hukum tadina pengacara ongko lamun anjeun bener-bener Mandrakomara nu bogana hei Mandrakomara di mana disumputkeun anak pergiwa aduh nanaonan ieu teh kaula teh da bujeng hinga kajaring teh gimpi-gimpi acan ngupingokeun nudingkeun ka kaula ieu teh yang tenang eta teh ngalihkeun perhatian aing jadi cicing nah ngalilieur batur aya anger nepakeun jurig pate emang maka dia teh kawinkeun budak teangan eta budakna yai jalan kaluarna teh aya di saemara we atuh saemara kumaha nyangakeun we atuh Karaka Batara kaula baluweung ieu kumaha upami saemara we paman bade ngiringan mah kumaha salira
ngiring aneh saya marana kieu saha-saha nu bisa menangkan pergiwa tina leungeun bangsat nakabawa saksi aya jigana eta anu bakal bisa kawin ka pergiwa nyaho kadinya lompatna mah da ucing-ucingan moal teu kaya lompatna atuh manehna gerakeun maling manehna nu nundang geus manehna nu nyokot deui manehna nyumputkeun keun antep da aing ngomonangankeun capek-capek beureun oge sanggup paman pokona mang mah kitu we soalnya sanggupnya tujuan karena persoalan mang mah satuju wae anu penting pergi waya kitu leres sae pergi wa mantra kobara timalan bogoh anjeun ka pergi wa kan tenan Gatot Kaca ulun bogoh ka pergi wa teu bogoh we atuh kitu bogoh wakilan ku abdi bogoh woi bogoh sanggup neangan pergiwa bangsatna benang sanggup sabar poe 2 dinten lah 2 poe dupi salira sami 2 dinten nganung harti salira sanggup 2 dinten tong baru 2 dinten ka saya 3 menit geus sanggupeun atuh da puguh manehna nu nyokot manehna nu nuna manehna nu nyokot deui sok lamun kitu satuju ya nya upami kitu carana menyangakeun Karaka Batara sok Gatot Kaca teangan dawuh habis ya urang teangan heula kedah ka mana ieu paman milarianana oyang entong makanya neangan urang mah cicing ngadagoan ka capek-capek urang neangan hotel we yuk kedah ka mana atuh milarianana ieu teh cing persanten kana murah asih pangeran yen ieu kajadian teh kersa ning anjeunna sok meredih we ka Maha Asih mudah-mudahan aya bong-bolongan tau permios atuh ua los paman doana teangan Gatot Kaca cindeui ka pangina Karaka Batara kedah kumaha eta atuh ku kapangaruhan wae wayahna maneh milu bot urang tatanya tapi saur Wa Batara dina gambar lopian ngaharewas yen kudu ngajugjug ke belah kidul hiji taneuh anu nyonol ka lautan disebutna Ujung didinya aya hiji leuweung katinggalina leuweung padahal eta nagara urang talungtik cepot sae
heuh kejadian ku araraneh ye Ngan kejadian itu lain-lain kan. beuki dieu beuki sidik Bagi netral. yen tanda-tanda keagungan Allah tina segala widang pitulung Allah teh tina segala widang Kejadian sing percengis kan. cing paru cengih ngan ukur dipanggihkeun jeung tanda-tanda tanda keagungan tanda kekawasaan bararukti tah di dieu meureun urang kudu nyaksi teh Laras. abdi nyaksi Gusti yen teu aya disemaheun angin Gusti nu kagungan Taeta. Ebre ayeuna mah geuning karasa karaba katempo Kadenge. kadenge Netral. netra jelas nyata Teu bohong kinya kan. teu Saeutik teu bohong saeutik oge tanda-tanda kagungan Allah geus ala lebre teu main sok. tapi naha atuh ieu jiwa raga bet diwakafkeun wae kana ayana teknologi Karena haliah dunia we nu diudag-udag teh. sakumaha mewahna kendaraan boh mobil boh udara tetep bakal rusak Ruksak. ya Allah ya Robbi abdi teh geuning tereh wangsul Kapangkuan salira. kapangkuan salira nya ya Kan romantika kahirupan geus kaalaman rupa-rupa deui rupa-rupa kejadian. heueuh tapi dabongan dewek aya di dunya keneh nya ikhtiar mah penting we heueuh Peryogi. ayo ah. Wajib. Haji Bang Bang Sulaksana di sana kapak bulan. ayo ampun luar tidak tetekot nya ah Karenanya palintangan kapan laksana jigana aing kawin ka bangsa manusia dibawa ke mana ya dan nawa hot ngahaturkeun semua baktos koyok panjenengan Raka Prabu Arya kumba-kumba nuhun geningan ieu teu ngagoler dipencet sarapna ulah jajaritan wae oh